Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu urang ngalajengkeun hanca deresan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kadua bab kasalapan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kisosun ari ieu eta pirang-pirang kisah tatabikiyatun anu dilarapkeun. Kana aya sa sayyiduna Gusti urang sadayana Ismail bin Sayyidina Ibrahim, tegasna Ismail putra pamegetna Sayyidina Ibrahim. Alaihi ma eta moga tetep ka Ismail sareng Ibrahim assalamu ari kasalamatan. Baron eta anu berbakti biwalidayhi kadua kolotna Ismail. Palama balago nalika dugi naon umruhu umurna Ismail salasa asyarota kana 13 naonana sanatan tauna. Qala nyarios lahu ka Ismail saha abuhu bapana Ismail. Ya bunaya hei anaking, ini sayaktosna kuring aro eta ningali kuring pil manami dina nuju kulam. Ani sayaktosna kuring te adbahuka eta mencit kuring ka anjeun. Pangzur mangka kudu mikir anjeun ma za kana naon taro kudu mikir anjeun. Kola nyarios itu Ismail ya abati hei bapa kuring if'al kudu migawe anjeun makana perkara tu maru anu diparentah anjeun. Satajiduni bakal mangihan anjeun ka kuring insya'a lamun ngersakakeun sa Allah Gusti Allah teh minas sabirina ti pirang-pirang jalma anu salabar. Pamtasala tuluy turut saha sayyiduna Ibrahimu Sayyid Gusti urang sadayana tegasna Ibrahim. Amro robihi kana parentah pangeranana Ibrahim. Wa aroda sareng ngamaksud Ibrahim ayat baha kana yen mencit Ibrahim ibnahu ka putrana Ibrahim. Wa pihadihi saati dina ieu saah ar-rahibati anu dipikasieun tazakaro ingat saha sayyiduna Gusti urang sadayana Ismailu tegasna Ibrahim itu Ismailu tegasna Ismail ummahu ka ibuna Ismail. Faqala tuluy nyarios itu Ismail li abihi ka bapana Ismail. Ya abati hei bapa kuring. Ahkim kudu ngahukuman anjeun ribati kana tali kuring. Hatala ad-toriba sehingga henteu ngagurubug kuring. Wakship sareng nutupan anjeun anitu kuring siabi kana pirang-pirang pakaian kuring. Hatala yusibaha sehingga henteu keuna kana itu siab naon sayun hiji perkara minadami tina getih kuring. Patarohu tuluy bakal ningali anjeun kana dami saha ummi ibu kuring. Wayastada tuluy banget naon huznuha sedihna ummi. Wakro sareng kudu maca anjeun ala ummi ka ibu kuring assalama kana salam. Wa in ra'aita sareng lamun ningali anjeun anturoda kana yen dibalikeun naon komisi pakaian kuring alaiha ka itu umi faf'al mangka kudu migawe anjeun. Fa inna zalika mangka sayaktosna itu turoda anturoda teh fihi eta tetep dina itu zalik tasliyatun ari ngupahan liqalbiha kana hatena umi. Wa zikri sareng inget ka kuring ingetna kuring liwalidiha ka putrana umi. Pasoro'ahu tuluy nyangigirkeun Ibrahim ka Ismail ala jabinihi ka nyangigirna itu Ismail. Wa wadu'a sareng nyimpen itu Ibrahim asikina kana peso ala halkihi dina luhureun genggorongna Ismail.
walakin tatapina lam tuathir henteu napakan itu sikin pihi dina itu halqah bi qudratillahi ta'ala ku kawasaana Allah ta'ala wa padahu tuluy nebus tuluy nebus ka Ismail sallallahu Gusti Allah bi kabsin ku domba minal jannati ti surga pada bahahu tuluy mencit Ismail Ibrahim kana kabas pada bahahu tuluy mencit kana kabsin saha sayyiduna Gusti orang sadayana Ibrahim tegasna Ibrahim pangzur tu maka kudu ningali anjeun ayyuhal waladu he budak al mahbubu anu dipika cinta kaifa eta kumaha birru sayyidina Ismaila ari gawe bakti Gusti urang sadayana Ismail tegasna Ibrahim wa sabruhu sareng kasabaran Ismail wa kaifa sareng eta kumaha imtisalu sayyidina ari turutna Gusti urang sadayana Ibrahim tegasna Ibrahim li amri rabbih kana parentah pangerana Ibrahim wasabatuhu sareng tetepna Ibrahim fi hadal balai dina ieu cocoba al mubini anu nyata kana aya saha sayyiduna Gusti urang sadayana Aliyun tegasna Ali Zaidul Abidin tegas Zaid Abidin radhiyallahu anhu katsirul birri eta anu seueur gawe hade nabi ummi ka ibuna itu Zaid Ali hatta qala sehingga nyarios lahu ka Ali sahabatu ashabihi sapalih pirang-pirang sahabatna Ali antari anjeun teh abarun nasi eta pang bakti na manusia bi ummi kakak ibu anjeun walimada sareng karena naon ma naro kan teu ningali kami ka anjeun tak kulu kana tuang anjeun maaha sarta umi pakola tuluy nyarios itu Ali naam sumuhun teh ane karena saya klasna kuring teh akhop eta sieun kuring antas biko kana yen miheulaan nyaon yadi leungeun kuring ila amin kana katuangan qad sabako anu nyata geus ti heula ilaihi kana itu to'am naon ainaha dua socana umi wa azamat sareng ngajam itu umi ala tanawuliha kana nyokot anak ala tanawulihi kana nyokotna to'am pakunu mangka aya kuring teh qad akok tuha eta nyata nganyeri kuring ka umi jaa datang saha rajulun hiji lalaki ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala tuluy nyarios itu rajul ya Rasulullah hei Rasulullah hahuna eta di ditu gulamun ari gulam qadih tudiro nyata sakarat ieu gulam yuqalu dicarioskeun lahu ka itu gulam Qul la ilaha illallah fala yastati'un tuluy teu kawasa itu gulam aya kulaha kana ngucapkeun gulam kana itu kalimah qala nyarios nabi alaisa nahan teu aya itu gulam teh alaisa eta nahan teu aya gulam teh kana eta aya itu gulam teh yaquluha eta ngucapkeun gulam kana kalimah fi hali hayatihi dina nalika hirupna gulam qalu nyarios sahabat bala kantenan qala teras nyarios nabi pama manaahu pama mangka ari naon manaahu eta anu nyegah maka gulam min hatina itu kalimah inda mautihi dina nalika mautna gulam qala nyarios nabi panahado teras bangkit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadna teras bangkit ka urang sadayana ma'ahu sarta Rasul hatta ataina sehingga datang urang sadayana al gulama ka gulam faqala teras nyarios Rasul ya gulamu hei gulam kul ngucapkeun anjeun la ilaha illallah Pakola teras nyarios itu gulam la astatiun teu kawas teu bisa kuring an akulah kada yen ngucapkeun kuring kana itu kalimah qala nyarios nabi walima sareng karana naon qala nyarios gulam bi ungkuki walidati ku sabab ngenyerina kuring kanu jadi indung kuring qala nyarios nabi ahayatun naha eta hirup
hiya ari umi. Qala nyarios gulam naam. Qala nyarios nabi ahdiruha kudu ngaharadirkeun aranjeun ka itu umi. Pahadarat tuluy hadir umi. Faqala teras nyarios Rasul Aro'aitin haningali anjeun lau anna naron lamun sayaktosna eta seuneu lau anna naron lamun sayaktosna seuneu teh uji jat eta dijurungkeun itu nar dihurungkeun itu nar fakila mangka nyarios fakila mangka dicarioskeun laki pikeun anjeun ilam tas pa'i lamun teu nulungan anjeun lahu ka itu gulam kodap nahu mangka ngalungkeun kami ka itu gulam pihadihin nari dina ieu seuneu qolat nyarios umi idan saya jadi kuntu aya kuring teh aspa'u eta nulungan kuring lahu ka itu gulam qala nyarios Rasul fasyidi kudu nyaksi anjeun Allah taala ka Gusti Allah taala wasyidina sareng kudu nyaksi anjeun ka urang sayaktosna ka urang sadayana annaki sayaktosna anjeun qadroditi eta nyata geus ridho anjeun anhu ti tu gulam faqala teras nyarios itu umi Allahumma ya Allah inni sayaktosna kuring ushiduka eta nyaksi kuring ka anjeun wa ushidu rasulaka sareng nyaksi kuring ka rasul anjeun anni sayaktosna kuring qadroditu eta nyata geus ridho kuring ani beuni ti anak kuring faqala teras nyarios Rasul ya gulamu he gulam kul ucapkeun ku anjeun la ilaha illallah faqala teras nyarios gulam la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah faqala teras nyarios sa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah allazi anu an qadahu nyalametkeun kuring ka gulam minan nari tina an qadahu anu nyalametkeun ladi ka gulam minan nari tina seuneu pata amma mangka kudu mikir anjeun ayuhal waladul mahbubu he budak anu dipika cinta hadhil qissata kana ieu kisah ta'lamu anu uninga anjeun anak uququl walidaini sayaktosna nganyeri dua kolote sababun eta jadi sabab lisuil khatimati kana gorengna panungtungan walaqiyadu mangka ari ngaraksa billahi eta tetep ka Gusti Allah min hatina itu suul khatimah wafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis salah satun ari tilu layan fa'u eta henteu mere manfaat ma'ahun sarta itu salasa naon amalun amal asyirku kahiji syirik billahi ka Gusti Allah wa uqul walidaini sareng nyeri dua qolat wal firaru sareng kabur minal zahfi tina peperangan kana aya sagulamun hiji budak Yahudiun anu bangsa Yahudi yakhdumu eta ngaladen ieu gulam An-Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamarildo teras tedamang itu gulam fatahu tulis teras sumping ka itu gulam sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ngalongok itu Nabi ka gulam pako ada teras calik itu Nabi indarosihi di dina cakatan mastakana itu gulam pakola teras nyarios Nabi lahu ka gulam aslim kudu aslep Islam anjeun panadoro teras tingali itu gulam ila abihi ka bapana gulam wa bari ari itu abi teh indahu eta dicakatan gulam pakola teras nyarios itu abi ati kudu taat anjeun abal qasim ka bapana qasim pa aslama teras asup Islam itu gulam pa kharaja tuluy kaluar saha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari Nabi teh yaqulu eta nyarios Nabi alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah allazi anu anqadahu nyalamatkeun ladi ka gulam minan nari tina naraka pangzur mangka kudu ningali anjeun kaifa kumaha kana bukti sahadal gulamu ieu gulam teh baron eta anu bakti bi abihi ka bapana gulam hatta kubaili wafatihi sahingga samemeh wapatna gulam wabizalika sareng kulantaran itu baron wafaqahu mere taufik ka itu gulam sallallahu Gusti Allah lil islami kana lebat Islam
fi akhiri lahdatin dina akhir sakedeung min umrihi tina umurna gulam pas baha tuluy jadi itu gulam teh min ahlil jannati eta ti ahli surga wa min hadil qissati tina ieu kisah teh ta'lamu uninga anjeun annabiral walidaina kana sayaktosna gawe bakti kadua qala teh sababun eta jadi sabab li husnil khatimati kana sae panungtungan kana aya haywatu bunu sureh Haywah bin Sureh baron eta anu bakti bi ummihi ka ibuna itu Haywah wala yukhalifu sareng teu nyulayaan itu Haywah kalamaha kana cariosanana ummi abadan dina salawasna wa kana sareng aya itu Haywah teh min kibaril ulama eta ti sapali gegedena pirang-pirang ulama walahu sareng eta tetep ka itu Haywah talamidatun kathiratun ari pirang-pirang murid anu seueur wada tamarrotin sareng dina hiji mangsa jaat sumping ilaihi ka itu Haywah saha ummuhu ibuna Haywah wahwa bari ari itu Haywah teh pi asna idarsi eta di tengah-tengah ngajar faqala teras nyarios itu umi lahu ka Haywah kudu ngadeg anjeun ya Haywatu hei Haywah alki kudu ngalungkeun anjeun asyaira kana kacang syair lidajaji pikeun hayam pala yatasa qalu tuluy henteu ngarasa berat itu Haywah wala yatabatu sareng henteu kendor itu Haywah bal yatruku balik ninggalkeun itu Haywah adarsa kana ngajar wa yubadiru sareng gagancangan itu Haywah ilam tisali amriha kana turut parentahna umi wa minal barina sareng eta tetep tina sapalih jalmi anu gawe hade aidon deui darubnu Umar Al-Hamdaniyu Ari Dar bin Umar Al-Hamdani wa min birrihi sareng eta tetep tina sapali gawe hadena itu Dar bi abihi ka bapakna Dar annahu sayaktosna itu Dar teh masya eta henteu pernah lempang itu Dar kotu sama sekali ma abihi sarta bapakna Dar naharon dina waktu beurang illa masya kecuali lempang itu Dar teh khalfahu di tukangeun abi wala masya sareng teu lempang itu Dar ma'ahu sarta abi lailan dina tengah peuting illa masya kecuali lempang itu Dar amamahu dipayuneun abi liyatalaqqa supaya antel ka itu Dar dunahu kasalian abi na al akhtara liyatalaqqa supaya keuna ka Dar dunahu kalian abi al akhtara kana pirang-pirang bahaya wala roqiya sareng teu naik ieu Dar sathan kana loteng wa abuhu bari ari bapakna Dar teh tahtahu eta dihandapeun Dar sakitu heula wallahu a'lam bissawab.